Bismillahirrahmanirrahim. Wangsit Siliwangi dinararaga nyambut kasumpinganana Ratu Adil Imam Mahdi caturangga urang Sunda anu baris memimpin bangsa sareng nagara. Dina Wangsit Siliwangi aya katerangan heulang paeh kamerkaan. Dina sanes cariosan deui Eyang Siliwangi bakal aya raja panyelang anu mulih ka jati mulang ka asal. Maung tujuh teu bisa ngamuk, badak salaksa teu bisa mata, kaburu ciung luncat ka luhur panggung. Bari baladna teu sabaraha saukur tutunggul rejeng kalakai anu menang ngumpul-ngumpul waktu inyana keur ngalalana. Jalma-jalma bakal mareuntas walungan lir ibarat odeng anu dipalengpeng. Bakal ngadegkeun babakan anyar di Cawene anu deukeut ka Leuweung Maja. Mun berang rame kuno tutunggulan, mun peuting rame kuno gogoongan di Gunung Halimun. Rapang damar anu teu minyakan, nyaangan ka mangsa anu baris datang. Eta satria anu bakal mimpin teh nyaeta Ratu Adil, Ratu Pamunah, caturangga urang Sunda. Somah-somah bakal ditarima kalawan syarat kudu ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Lamun berang rame kuno tutunggulan, hartosna sanaos tos akhir zaman oge tetep perekonomian masyarakat berjalan terus. Segala macam kegiatan masyarakat sanaos parantos akhir zaman tos muncul Imam Mahdi tapi tetap berjalan terus. Mun peuting rame kuno gogoongan di Gunung Halimun, gogoongan di Gunung Halimun hartina rame kuno dikir ngamulyakeun Allah anu Maha Agung. Gogoongan Allah anu Maha Agung. Siang wengi jalmi bakal ngamulyakeun Allah ku salat fardu, salat sunat, puasa fardu sareng sunat, ku tasbih, ku wirid, ku dikir, ku segala macam kegiatan anu ngamulyakeun Allah. Eta namina gogoongan di Gunung Halimun. Artina Halimun teh zaman kegelapan, zaman sesat, tapi orang Islam bakal kiat dina keimanan tur katakwaan ka Allah anu Maha Kawasa. Rapang damar anu teu minyakan nyaangan ka mangsa anu baris datang. Hartosna damar anu teu minyakan teh Al-Qur'an, Al-Hadis eta damar anu teu minyakan anu nyaangan kana kahirupan urang anu bakal nuju ka alam kalanggengan. Damar teu minyakan hartosna firman Allah anu kedah dianggo ku jalmi sadaya kanggo kasalamatan hirup di dunia sareng di akhirat. Kalawan syaratna somah-somah bakal ditarima teh ku ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urang antos kasumpingan Imam Mahdi urang Sunda anu tos diserat dina Wangsit Prabu Siliwangi. Salam ti Mang Encep Hendriana di Waduk Dharma Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.